Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui dina pangajaran basa Sunda kelas 5. Kumaha barudak sadayana daramang. Mudah-mudahan dina dinten ieu urang sadayana dipaparinan kasehatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kanggo dinten ayeuna nyaeta pangajaran basa Sunda perkawis pangajaran hiji atau penilaian untuk pembelajaran ke-1. Pek hidep di bumi eusian pasoalan anu aya dina buku paketna. Di dieu perhatoskeun ibu, cakra aksara A, B, C atawa D dihareupeun jawaban nu benar. Beri tanda silang kepada jawaban A, B, atau C, dan D yang merupakan jawaban yang benar. Nomor 1, kaulinan nu biasana dilakukeun ku barudak lalaki nyaeta permainan yang biasa dilakukan oleh anak laki-laki yaitu silakan pilih. Nomor 2, kaulinan peperangan ngagunakeun bebedilan nu dijieun tina permainan peperangan yang menggunakan pistol-pistolan terbuat dari A, awi atau bambu, B, besi, C, paralon, D, plastik. Nomor 3, dina kaulinan peperangan, dalam permainan peperangan, barudak diajar ngatur strategi. Anak-anak belajar mengatur strategi, sangkan bisa titik-titik regu lawan. Supaya bisa titik-titik regu lawan. A, ngulinkeun atau memainkan, B, ngelehkeun atau mengalahkan, C, meakeun atau menghabiskan, D, mepetkeun atau merempetkan. Nomor 4, kotak nu aya kojoan, kotak yang ada kojonya atau gundunya, dina kaulinan sondah. Dalam permainan sondah, ku pamainna kudu oleh pemainnya harus A, diajlengan atau diloncati, B, dilengkahan atau dilangkahi, C, diantepkeun atau dibiarkan, D, dialungkeun atau dilemparkan. Nomor 5, pamain dina kaulinan main kaleci sakurang-kurangna kudu aya. Pemain dalam permainan kelereng sekurang-kurangnya harus ada A, saurang atau seorang, B, duaan atau berdua, C, tiluan atau bertiga, D, opatan atau berempat. Nomor 6, kaulinan barudak dibarengan ku kakawihan diantarana nyaeta permainan anak-anak yang dibarengi oleh nyanyian diantaranya yaitu permainan. Silahkan boleh diisi salah satu jawaban yang benar. Nomor 7, lobana kotak dina main galah aya. Banyaknya kotak dalam permainan galah ada. Silahkan pilih jawaban yang benar. Nomor 8, istilah kaulinan dina main galah. Istilah permainan dalam permainan galah anu sok digorowokeun lamun bisa balik deui ka tempat asal nyaeta yang suka diteriakan apabila bisa kembali lagi ke tempat asal yaitu. Silahkan pilih. Nomor 8, Salman nepak ka danu. Salman menepuk danu. Jejer dina eta kalimah nyaeta. Jejer itu subjek. Jadi subjek dari kalimah itu yaitu. Silahkan pilih. Nomor 10, Danu ngalaawi ka kebon. Danu mengambil bambu ke kebun. Kecap titik-titik dina eta kalimah lain kecap barang. Jadi di sini kata yang bukan merupakan kata barang. Silahkan pilih salah satu. Ayeuna lajeng deui lengkepan kalimah-kalimah ieu dihandap ku kecap-kecap nu merenah. Lengkapi kalimat-kalimat di bawah ini dengan kata-kata yang benar. Nomor 1, Maman jago main kaleci lantaran boga titik-titik alus. Maman hebat dalam bermain kelereng sebab mempunyai titik-titik bagus. Nomor 2, dina derna ulin peperangan dalam bermain peperangan. Pemain anu katembak kudu, pemain yang tertembak harus titik-titik. Nomor 3, samemeh prung main sondah, sebelum dimulai permainan sondah, barudak kudu nyieun titik-titik heula. Anak-anak harus membuat titik-titik dulu. Nomor 4, tumpukan titik-titik dina kaulinan sorodot gaplok kudu diruntuhkeun. Tumpukan apa dalam permainan sorodot gaplok yang harus diruntuhkan. Pigawe pancen dihandap kalayan merenah tur jentre. Kerjakan tugas di bawah ini secara tepat dan jelas.
Nomor hiji, sebutkeun 3 kaulinan barudak lalaki. Sebutkan 3 permainan anak laki-laki. Nomor 2, sebutkeun 3 kaulinan barudak awewe. Sebutkan 3 permainan anak perempuan. Nomor 3, sebutkeun 2 manfaat tina kaulinan ucing sumput. Sebutkan 2 manfaat dari permainan ucing sumput. Nomor 4, sebutkeun pakakas nu digunakeun dina kaulinan peperangan. Sebutkan alat yang digunakan dalam permainan peperangan. Nomor 5, tulis 5 kecap nu mangrupa istilah kaulinan. Tulis 5 kata yang merupakan istilah permainan. Hatur nuhun kasadayana kana perhatosanana. Pek hideuk lakonan pancena pasoalanana anu dina pangajaran hiji. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.